Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang para wargi sadayana, simkuring Teh Fitriani dina acara Kompas TV. Dina dinten ayeuna simkuring nepangkeun hiji warta nyaeta pemilihan ketua OSIS SMA Negeri Jatinangor periode 2022-2023. SMA Negeri Jatinangor ngayakeun pemilihan ketua OSIS dina poe Kemis tanggal 20 Desember 2022 di parkiran Semanja. Anu nyalonkeun teh aya genep kandidat nyaeta Marcel ti kelas 11 IPA 3, Sultan ti kelas 11 IPA hiji, Vanessa ti kelas 11 IPA hiji, Ingradita ti kelas 11 IPA hiji, Ajeng ti kelas 11 IPS 5, jeung Canda ti kelas 11 IPS 5. Siswa-siswi Semanja dikumpulkeun di parkiran sangkan ngadangukeun visi jeung visi misina. Saanggeus eta siswa-siswina dititah ka kelas masing-masing, tuluy panitia nyamperkeun ka tiap-tiap kelas. Jang ngajelaskeun sistem pemilihan ketua OSISna. Hasil pemungutan suara ti siswa-siswi teh aya 1250 dina pemilihan ketua OSIS tahun ayeuna anu disalenggarakeun ku panitia. Hasil pemilihan suara ketua OSIS teh tos kaluar anu panglobana dimenangkeun ku Marcel ti kelas 11 IPA 3. Mugi anjeunna tiasa ngajalankeun tugas sareng tanggung jawabna sangkan jadi ketua OSIS. Sakitu wae ti simkuring hapunten bilih lepat kata patepang deui lain waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.